da ibu ge ayeuna ditiung teh gerasa wak baheula keur ngora saha ibu nyaho abdi ge bari lamun ditanya sama ibu kunaon ditiung geus nolol huis we sakitu jawabanna ai panya urang apal dalil gitu. Maka alam hakikat Pak lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi tujuanana maca Quran teh kudu tumerep sumerep kana dirina timbul tina rasana katempo dina akhlakna tah urang teh maca Quran teh karek bisa maca can bisa ngalarapkeun jeung nyurupkeun kana diri selang-selang nu dicaritakeun alhamdulillah tapi sifat riya wae. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ai kongkorong di hedeng-hedeng tapi kalumpang gerek pengajian dongko ustad keur ceramah teh manehna teh milu ngocobot ieu teh 20 gram ninggang tatangga anu teu make kumaha ngomongna saha nu nanya nah ada 2 poe mah baeud atuh ladang pengajian nah ngarep-ngarep dipuji batu apal Qur'ana ngarti hadisna tapi hampura tata cara etika dina berjamaah toong jamaah urang apal Al-Baqarah tong dibaca Al-Baqarah da jamaah manunutan drag deg alif lam mim kumaha seun tukang wah heubeul matak di urang mah cocokeun we jeung kondisi di tukang loba beunceun loba barudak can masyarakat teh ngaji henteu apal bororaah atuh al-ikhlas we teu naon tah lamun ibadah keur pribadi pek deg Al-Baqarah deg Ali Imran An-Nisa ge lila karasa ku sorangan cobaan we salat Isya nepi ka jam 8 peuting da jegeg nu dibaca Al-Baqarah Yasin jeung segala rupa karek iya kana budu wa iya kana nasta'in kumaha disebutkeun amin dah hayang gerak ngeusan pan si itu mah mata hakikatna alam nu ngaran hirup hakikat manusia mah hate awak urang berharga teh kunaon ku si hate bandingkeun ibu jeung hayam berharga keneh hayam bandingkeun jeung domba berharga domba bandingkeun jeung sapi berharga keneh sapi kadang-kadang bandingkeun jeung anjing ya berharga keneh anjing palebah mana berharga anjing sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganjerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batu